Saumnya tadi? Alhamdulillah. Tapi hampir bulan pertama ayat 180 kilo Inna surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sallallahu alaihi wallahu a'lam. Hai jamaah anu ariman diwajibkeun ka anjeun puasa. Sakumaha geus diwajibkeun ka jalma-jalma sareng aranjeun supaya aranjeun jadi jalma bertakwa. Ibu bapak hadirin ikhwatul iman, tapi panjenengan ayeuna sasarangan haoskeun niat urang ngalaksanakeun saum dina setiap bulan. Karena nawaitu sauma qadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanati lillah syahri Ramadani masyhur seueur anu ngaoskeun syahri Ramadan oge seueur anu Ramadani. Samangkan upami disanak dina qaidah kalimat anu tepat Ramadani. Nawaitu sauma qadin an adai fardhi syahri Ramadani. Tenan alasanana maksud upami hoyong langsung hafal penjelasanana ya mangga ngan anu jelas anu kalimat Ramadani. Ibu bapak hadirin ikhwatul iman, tapi panjenengan urang parhatoskeun kalimat anu aya dina ayat ngeunaan parentah puasa tadi sinareng niat dina ngalaksanakeun tiap wengi. Tadi kalimatna kutiba alaikumus siyamu siam. Sementara upami urang niat nawaitu sauman qadin. Jadi anu tadi siam anu dina niat saum. Nah, ternyata sabada diperhatoskeun para ulama dina Al-Qur'an anu ngangge kalimat saum ieu mung aya dina hiji ayat. Ayat ka-20 ya. Dina surah Maryam. Di mana halna ucapan Siti Maryam dina waktos anjeunna dituduh berbuat zina. Tadi anjeunna nyangeumkeun kaula saum. Nah, sementara upami kalimat siam ieu keur dina Al-Qur'an redaksina bahkan ditamungkeun dugikeun ka aya 8 kalimatna. Tapi naon bentenna siam sareng saum? Naon bedana? Siam jeung saum naon? Nah, ring pokona mah eta we, artina puasa. Dijelaskeun ku para ulama, upami siam anu dimaksud nyaeta definisi secara ilmu fikih. Ninggalkeun tuang, leukeut, sapatemon ti ngawitan subuh dugikeun ka magrib. Dina makna sakumaha nu aya dina ayat 183 surah Al-Baqarah. Jadi siamat nyaeta mung sebatas ninggalkeun tuang, leukeut, sapatemon. Sementawis upami anu dimaksud saumun nyaeta maknana ninggalkeun hal-hal anu sifatna umum. Ninggalkeun ngomongkeun kagorengan batur. Ninggalkeun ngabohong, ninggalkeun kamaksiatan anu sanesna. Tah, sauman ieu sifatna umum cenah.
kali deui upami siam sebatas ninggalkeun tuang leukeut sapatemon. Upami saum ieu ninggalkeun berbagai macam kemaksiatan. Oh ieu lain tempoeunana. Oh ieu teu kudu diomongkeun. Tah dikatakeun eta saum numawi ulama dijelaskeun bahwa makna saum langkung umum tibatan makna siam. Jadi makna saum langkung umum tibatan makna siam. Tah numawi ketika urang sadayana dina niat tiap wengi dina sasi Ramadan kalimatna nawaitu sauman anu dipimaksad lain ngan saukur ninggalkeun tuang leukeut sapatemon tapi termasuk ninggalkeun perkara-perkara anu maksiat. Numai dina hadis kauningan jalma sanajan manehna bisa nahan tuang leueut sapatemon tapi lamun teama kemaksiatan masih keneh dipigawe dina nalika beurang eta bisa ngabatalkeun kana pahala puasa anu digawena. Dan nulis tinggalkeun ngabohong, siap tinggalkeun ngabohong? Tinggalkeun ngagibah kabatur. Siap geus? Babari geus ya teh? Teu gampang dikabuktiina mah. Ninggalkeun nempo anu lain tempoeunana nalbu syahwat. Itu sok bisa ka lalaki lamun ninggal naon teh. Nah, tinggalkeun sabab eta matak ngabatalkeun kana pahalana saum. Anu mawi ketika ayana perintah siam nalika bisa disampurnakeun kalayan istilah saum kadituna la'allakum tattaqun supaya mudah-mudahan aranjeun teh jadi jalma anu takwa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa la syarika lahu.